Wilujeng siang para pemirsa, kepanggdeui sareng Singkuring Asfia Rahmadani dina Breaking News Kampung Damai TV. Warta utama dinten ieu nyorot kahariwang warga Patali jeung aksi maling ingon-ingon anu beuki sering kajadian. Dina Senin beriwang tadi, 2 urang pelaku maling hayam wani ngalakukeun aksina di lingkungan warga Desa Kampung Damai. Senajan sempet dikurilingan ku warga anu ambek, 2 nana hasil kabur menggunakan sepeda motor serta ayeuna keur jadi buronan polisi. Para pemirsa, ieu rekaman visual anu nembongkeun detik-detik nalika 2 pelaku ngelakukan aksina di kandang milik warga anu ngaranana Bu Dewi. Katinggali 2 nana ngabagi tugas kalayan gencang sememeh tungtungna sora ceurik korban ngagarakeun warga sabudeureun. Pikeun terang kumaha kronologi lengkapna, urang langsung nyambung ka rerencang urang Antik anu aya di lokasi kejadian. Mangga laporan Anjeng Antik. Hatur nuhun kakencangan Asfia di studio. Wilujeng siang para pemirsa, ayeuna Simkuring ngalaporkeun langsung ti TKP tempat 2 urang pelaku maling hayam hasil ngacoan warga sarta kabur. Di gigireun aya Bu Dewi sareng Bu Almaira. Bu Dewi salaku korban, Bu Almaira salaku saksi mata. Wilujeng siang Bu Dewi. Wilujeng siang. Tiasa dicaritaakeun kumaha ibu nyaho jeung lanjutan dua pelaku maling hayam eta. Kira-kira setengah hiji berang basak keur sare berang abdi hudang lantaran hayam di kandang tukang ribut pisan. Pas ditingali tetelah aya 2 urang nu keur ngasupkeun hayam bangkok abdi kana karung abdi langsung minta tolong. Teras kumaha Bu Almaira kajadian karena tempat pengepungan 2 pelaku eta? Urang sadaya anu keur ngumpul di salah sahiji imah warga langsung lompat pikeun ngumpul ngepung lokasi. Tapi kedua pelaku teh kacinta gancangna. Maranehna langsung naik motor metik serta wani nembus barikade warga kalayan laju anu luhur kusabab teu aya nu siap ngudak. Akhirna jejakna leungit. Saya hatur nuhun ka Bu Dewi sareng Bu Almaira karena keteranganna. Para pemirsa, pihak polsek setempat ayeuna karena luntik identitas 2 pelaku dumasar karena ciri-ciri anu dihimpun tina keterangan para saksi mata. Kitu laporan langsung ti Kampung Damai. Tim Kuring Antik balik deui ka Asfia di studio. Hatur nuhun rerencang Antik utama kana laporan langsung ti lapangan. Urang sadaya miharep pihak kepolisian tiasa gencang nyangkel 2 pelaku sangkan keayaan desa tiasa balik deui aman tur kondusif. Para pemirsa, Breaking News bakal uih deui sabama jeda iklan di handap ieu. Tetap sareng kami.
Oyelos obat sakit kepala. Oye larutnya, oye khasiatnya, oye sembuhnya. Oskadon pancen oye. Atur nuhun pamirsa salira masih kene sesarangan sareng singkuring dina Breaking News Kampung Damai TV. Singkuring Asfia Ramadhani pamit undur diri, ngawakilan sasukma kru anu pancen dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanna, wilujeng siang serta tepang deui.